Assalamualaikum dulur salam budaya saandunya. Petebang deui sareng tata dan miharja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Dina Kalangkang Panjara bagian kedua karya Ahmad Bakri. Mangga barea wilujeng ngadangukeun. Sinok ke kawasna ngadengieun da make curing hak bari muntang ti papareket. Panonna giras ngareret kalebah datang na dedengean, tapi teu nyeungna naon iwal ti rung gunukna dapuran ngebelegbeg nambahan keung. Pantesna teh Ki Galinggi ngabanding di dinya. Dununganana nyai naon teh teu nya poho deui. Nembongan buuk ngarurumbai beungeut camohok, cikikik seuri, cikikik jurig tea we mata kukurayeun. Rei kesang tiis nu sasarilu dengan teh haritama asa leungit kalalakian. Panon nu nyerangkeun ti tukangeun panjak kacipta deui, nu tadi ngolepat asa nembongan deui, kidig we gagancangan bari metot leungeun si Enok. Korosak, kurobas, dedengian teh ti jero kebon, direret peusan teu tembongna naon, merdong poek, lempang kidig-kidigkeun, si Enok sasat kasesered, gedig-gedig teu hareupeun, katangen geus deukeut pisan beh pasampek. Saha eta? Cenah sadana nyareuwas. Si Ujang kawas nu kabur pangacian arab eueup teu puguh, si Enok ngoceak ditahan. Saha? Ceuk nu nanya Mindo. Uing, tembah si Ujang ngagerem. Uing saha? Ceuk itu bari nyekel pebeuteyan digebig-gebig. Geuning Kang Agen, ceuk si Ujang bari ngarengha panjang. Asa ngemplong paamprok jeung upas kawadana nu keur ngaronda. Itu dong kok hayang sidik ngawas-ngawas kana beungeut. Ih bedul teh geuning Ujang ari eta saha? Mamawa ronggeng? Cenah sorana jadi kereng. Bangornya. Sanes Enok ieu mah. Nok dia, tas di mana penting-penting teuing? Pek geura dibejakeun ka ama. Lah Kang Agen mah, da teu nanaon abdi mah wangsul lalajo. Geus cung ka ditu tong tuluy ke mamana nya. Mangga, tembak si Ujang. Sapok-pokeun pisan rek menta dianteur balik teu kaduga ku era. Kasebutna bujang geus wani mamawa bebene ari balik kudu dianteurkeun. Moal teu manjang pada ngegeuh-geuhkeun. Kidig digagancangan cara tadi. Itu upas tea ngabeng bios kapasarkeun. Geus jauh kadenge desa dan ngagorobas. Sadarok raka tincak deh. Siak angan ratug deui. Korobas cerueun pager sada deukeut. Gaya bag di luhureun tangkal rambutan. Kalong kagebah pantesna teh. Sabot pangacian kabur keneh. Gajleng siga nu ngluncatan pager. Can sidik naon-naonana mah. Cekok manten aya nu ngahembe kana beungeut. Sabot ngagaleong itu Mindo meakeun tanaga. Gerung kulumpruk weh. Menang sajongjongan si Enok ngajengjen kasima. Koceak wae tuluy tulung-tulungan. Kadenge recok ti lebah tungtung pasar sada anu nyalampeurkeun rurusuhan. Srog beuki recok kunaon-kunaon cenah. Si Enok boro-boro nembal, brek wae deku ngarampaan nu ngagoler teu walakaya. Kakara nu ngarubung teh eungeuh yen aya kacilakaan. Saha teh kunaon? Damaran euy. Damaran kunaon? Ku paneker. Crek. Bedul teh ari dihaja-haja hese pisan. Crek dinu sajen neker. Brai weh. Mimiti namah ting rariceng seseuneun. Ya Allah geuning, saha ieu teh? Geuning siga Ujang. Heueuh we, tah geuning Enok. Kunaon ieu teh? Ya Allah eta getih. Si Enok ngoceak les kapiuhan, teu kaduga nyeung getih nu ngabayabah maseuhan beungeut bebeureuhna. Nu ngarubung beuki samar pola. Bejaan lurah gancang. Da juragan agen diasa tembong tadi teh asup ka pasar. Heueuh susulan atuh, kumahakeun ieu getih? Cik ngalacai urang kumbah. Trojol dinu daratang rurusuhan. Aya naon ieu teh? Cek nu saurang bari susuai. Ieu tong, Ujang luka kunaon. Ya Allah, nah tu diarantep bae. Nuju lapor ka lurah. Juragan agen di nuju disusulan. Mangke lapor mah ieu heula tulungan diantep dinu kieu. Cek otong beri ngarawun ngajehjer. Regeyang di pangku.
Pangku tah saurang deui saha teh kunaon deui cenah. Sile sedekeun pada embung majar teu wasa mangku awewe. Ya atuh gentenan keun kukuring mangku nu eta ari sarangeuk mah, cek Otong. Sok si Ujang dikanu sajenkeun. Manehna regeyeng mangku si Enok. Nam teu heula tah ka imah Mang Dar'i gugubrak we hudangkeun milu ngapihkeun ieu kitu. Nah teu ka bumi Mas Ulis wae karamana. Kadinya we heula kanu deukeut. Bring ka imah Dar'i. Pribumi lungah ringeuh lulungu bojona kawas nu kasima neangan samak teu kapanggih. Sok we nu cilaka teh digolerkeun dina lampit. Srog deui Otong jumarig jeug mangku si Enok. Kakara ecag si Enok ngulisik tuluy canukul. Red kanu bieu mangku neuteub menang sajongjongan rarat reret kanu ngarubung. Kumaha tadi teh Enok? Cek saurang. Nu ditanya ngabige. Keun we tong ka ditanya baluas keneh meureun. Nyokot cai anggur urang bersihan ieu. Aya carecet bersih bibi. Srog mawa cai bojok pribumi nyodorkeun carecet. Getih nu lamokot dina beungeut si Ujang dibersihan. Breh wae tatu dina bibi katuhu handapeun palipisan. Panon katuhu bareuh geundeuk getih bubungan. Nyeung kitu si Enok siga nu baluas deui teu perket nahan piceurikeun. Kulutrak girijig sada nu asup. Srog kuwu diiringkeun ku agen Karta jeung juru tulis desa bapana si Ujang. Aya naon? Kunaon ieu teh Enok? Cek kuwu ka anakna. Si Enok kalah kanginghak juru tulis gura-giru muru anakna bari teu eureun-eureun istighfar dirampangeunna jeung pigeulangna. Asa cikeneh pisan pasrog sareng abdi di lebah kebon Kisawiyah, cek agen Karta ka kuwu. Kumaha mimitina Enok? Duh kada jol-jol cekok-cekok wae nu ngabongohan. Di mana jolna? Di lebah kebon nuncatna mah. Siga kumaha jelemana? Teu katinggal da poek. Bade dibantun we karo rompok, cek juru tulis bari ngareret ka kuwu. Tong waka, sina inget heula karunya moal hadeku bias cikur, cek kuwu. Tatu mah kedah ku babadotan, cek saurang. Ngarala daun babadotan marawa obor jung, engke kumbah sing bersih, ijoi tuluy rieus. Kawas ku batu nenggelna teh da tatuna rawek, cek agen Karta bari nengetan tatu. Teu naon sigana tatu nu ieu mah, ieu ku panonna melang teh. Pantar kumaha atuh make ngabongohannya, mun aduh hareupan mah jamak we da lalaki. Cek juru tulis kekerot awahing ku ambek kanu kaniaya. Moal kadayeuhkeun ayeuna, cek Otong ka kuwu. Kadayeuhkeun? Mun ka rumah sakit. Ah mokaha sugan tatu sakitu mah, cek kuwu. Ari eta baju Otong kunaon getihan. Mangku Ujang tadi teh ku emutan mah langkung sae ke rumah sakit. Tatu nama teu sawios-wios nanging eta panonna bilih kumaonam. Da sami pangiten ku batu-batu keneh. Upami leres teh mah ku batu sakumaha saur Kang Agen. Nyeng-nyong baradami. Putusna mupakat kadayeuhkeun. Kuwu nitah neangan simpud rek diborong mobilna. Heuleut sajam nu dititah teh datang ngiringkeun supir. Ning lila, cek kuwu. Di pelarian heula da teu nyampak di rompokna, cek nu dititah. Di mana kapanggihna ta si selud teh, cek kuwu. Simpud alangah elengeh bari ngijeupan kanu nyusulan. Tinggon si boyoh, cek nu tas nyusulan ngaharewas kanu digigireun. Mojeuh na si eta mah. Geus bubar kitu mamarung teh. Geus. Mobil geus sadia, si Ujang digolerkeun dina lahunan tiluan. Bapana di tengah, Dar'i lebah suku, Otong ngalahun sirahna. Kuwu diuk dihareup gigireun supir. Abdi moal ngiring hoyong maluruh sugan kenging keterangan, cek agen Karta. Kuwu unggeuk, mobil ngageleser maju, saja jalan ti iseun, teu manggih nu lalar liwat. Lebah lemah neudeut kulisik si Ujang usik nyah beunta. Geuning asa dina mobil ieu teh, cenah. Mohon, tembal Otong rada ditompokeun bari ngusapan sirahna. Bade ka mana? Ka rumah sakit. Ya Allah, kunaon atuh abdi teh? Cenah bari ngarampas sirah. Pan menang cilaka, cek juru tulis. Geuning sada bapa? Nya, tembal bapana sorana rada ngageter. Lah isin pajar abdi,
cek si Ujang segruk cerik. Teu naon bapak geus nyaho, geus we tong dipikiran, sare anggur ambeh seger. Ari ieu saha? Cenah bari ngarampa leungeun Otong. Akang Otong. Ari enok teu naon? Henteu. Kadenge si Ujang ngarenghap panjang, reup peureum ngalempreh ngarasakeun kanyeri. Meunang 3 poe Otong nungguanana di dayeuh. Isuk sore ngalongokan ka rumah sakit. Nyelang balik heuleut saminggu jol deui. Kumaha karaosna ayeuna? Cek Otong bari ngarampa sirahna. Ieu mah teu naon teu patos nyeri, tembalna bari ngararampa tatu dina pipi. Mung ieu panon lah duka teuing. Cenah sorana ngageter sedih. Panon kenca nu teu dibeber ka ciri cari nakdak. Otong bangun ngahelas ngadenge jeung nyeung kitu teh. Mokaha manawi da dilereskeun ku dokter, cenah nyombo sing ageng manah anggur. Duka atuh, cek nu gering bari ngarahuh. Nah kumaha abdi teh Kang Otong, asa teung teuingeun dararaosan mah asa teu nunda dosa, seserengan-sereng enok teh teu ngarebut alas batur. Otong teu nembal, semet ngarenghap panjang. Mun teu dibongohan moal kieu-kieu teuing panginten, kauntup we panginten ngalawan. Teu wae lumpat ge matak naon nyingkahan balai mah. Moal aya sugan nyebut kecing da teu gaduh emutan marebutkeun gelung. Keselempek teuing mah nyodorkeun tonggong we moal panginten ugi ka kebeunangan panon. Pareup bawa Kang Otong, panon abdi teh nu sabeulah mah. Cenah berbeit si panon ti nu sabeulah deui. Otong ngaharuk ngadenge sobatna humandeur kitu teh semet ngusapan sirahna. Tong aya emutan kitu dipapaliaskeun anggur, cek Otong sanggeus pahulang-hulang menang sajongjongan. Mugi-mugi masing sabihari deui. Kumaha di lembur? Berkah paciweuh Kang Agen mah. Ari kitu teu sirikna unggal jelema diguliksek. Bangsa nu kaceluk balangor teh dikerid ka balai desa. Si Arja, si Kido, si Dasri, bangsa nu kitu we. Si Uri mah dicabok malah. Naha. Bakatna geuning si eta masuk tegeug ari ngomong teh. Asa dilawan meureun Kang Agen teh gergeteun can aya nu ngait. Hayang geura nyeung bebengokna. Kanggo naon? Meujeunna dihukum ge nu kitu mah. Akang ge gergeteun hayang kumaha bomon kapanggih teh. Angot meureun Ujang mah. Mohon kapungkur mah cek paripaos ge hutang uyah bayar uyah, hutang nyeri bayar nyeri. Nanging duka ayeuna mah. Naha nguping kasauran juragan mantri nu sok ngalandongan unggal dinten nu bieu ka dieu geuning nu sepuh. Na kumaha cenah? Ulah gelidir emutan cenah, emang masa kadal nyereatan nu baris nyageurkeun mah pangeran sing cengeng muntang ka anjeunna ulah dibarung ku emut ka sisi kagigir. Mun urang aya emutan mulangkeun ka nyeri bata atau dunga urang teh. Pek we geura diemut. Hayang cager bari aya niat ngageringan. Ulah anaking cenah. Ulah boga pikiran ngundek-ngundek pamali mentak tutung hate. Cek kiai ge nu sirik mending diasih, nu goreng oge diraneh. Caang anaking, caang padang hate teh lamun kitu mah. Sanggakeun we sagala-galana ka pangeran kanu kagungan. Ngahukuman mah lain bagian urang. Moal Ujang moal bisa adil urang mah. Pabariso teh mayar hutang duit da puguh hitunganana. Hutang beas puguh takaranana. Ari hutang kanyeri rek kumaha diukurna. Mangkaning moal teu jeung nafsu mulangkeunana teh. Kumaha mun kelepasan, kaleuwihan. Si Ujang nyelang ngarenghap heula. Otong ngaharuk ngahuhulang bangun nu kataji ku piwuruk. Kitu tak kasauran juragan mantri teh cek si Ujang nuluykeun caritana. Ngawitan mah anjeunna teh sumping tengah wengi ka dieu nyampak abdi keur ceurik. Sedih tuda. Balaka abdi teh ngabudalkeun eusi hate awahing ku teu kiat nahan pangajak nafsu. Glendut we anjeunna teh sakali dua kali mah nambag piwurukna kitu teh. Nanging lami-lami mah awahing ku sering emutan abdi beuki lindek cep we kana hate teh. Otong gawena unggek-unggekan renghap we. Nu gering teh dirangkul sirahna diusapan. Dedeh teuing ku solehna. Temungguhan geuning kersaning pangeran mah. Mugi-mugi we nu boga dosana sing babalik pikir.
Teu aya nama teu ngaran cabang emutan teh, ngemutan pika payuneun we. Mung sarupi nu abot teh, cek si Ujang bari ngarahuh. Naon teh, cek Otong. Nok, tong jadi abot eta mah. Pantos kauninga ku ibu ramana oge. Kamari oge ngahaja naroskeun Ujang ka akang. Sanes kitu emutan abdi mah. Ari kitu, lah hawatos. Har, naha. Hawatos man kedah gaduh salaki ka kanu lah asa bade tanpa daak sabdi teh Kang Otong. Segruk cerik bangun kanyanyerian. Otong usapan deui sirah nu gering. Mun tiasa mah hoyong tepang heula, cek si Ujang sanggeus rada leler. Tepang heula baruk. Ari kitu, cek Otong curing hak. Dokter di dieu teu sanggemeun. Saurna abdi kedah ka Bandung. Pun biang, pun bapa tos ngawidian. Pangdugikeun lah Kang, upami kenging mah ku ibu ramana sina ka dieu. Otong ungguk nyanggupan. Heuleut sawatara poe si Nok datang. Kasampak nu dilongok teh keur sare. Harempoi ka deukeut ranjang. Nya nu gering beunta ngarasa aya nu ngarampa teh kana sirahna. Rucang-rucang heula nyedikeun. Nok. Nu ditanya ungguk bari imut manis, sono, sedih, jeung naon deui bua. Sareng saha? Sareng bapa. Mana atuh bapa? Ka kabupaten heula. Kumaha ayeuna? Lah duka atuh da kedah ka Bandung cenah geuning. Ka Bandung? Naha? Saur dokter. Pantes mending katingali nama. Cek Enok beri ngarampa pipi nu tatu. Mohon eta mah nanging ieu panon tembal nu gering beri ngarahuh. Si Enok ngalimba. Iraha? Senen. Didungakeun ku abdi sing enggal damang. Cenah beri ngusapan sirah bebeureuhna. Upami kenging mah ku bapa abdi hoyong jajab. Tong teuing Enok barabe eta deui ongkoh. Naon teh? Si Ujang peureum. Tembong aya nu ngagendang dina juru panonna. Leungeunna ngeupeul, duanana ti peperket. Ari gok mah jonghok jeung bebene nu sok jadi tungtung pangalamunan, hatena mudal deui. Meh-mehan leeh piwuruk mantri rumah sakit teh. Saliwat mah mun geus cager cenah hayang mulangkeun ka nyeri kanu kaniaya nu ngancurkeun cita-cita na sasatna. Istighfar mah istighfar, tapi ari keur digulung nafsu mah ukur kedalina sungut teterus kana hate. Rahuh wae nafsuna ngagergel kasedak ku hate ngagolak. Naon deui ongkoh teh? Cek si Nok panasaran. Abot nyarioskeunana. Saurkeun we tong asa-asa. Akang mah nalatahkeun sote awahing ku hayang tepang heula we salol mah panasaran. Saterasna mah rahuh deui. Kumaha? Naon maksud Kang Ujang teh? Cek Enok olohok. Teu ngartos. Tos tong dimanahan deui. Naon tong diemutan teh? Akang mah dina cagerna deui ge lah. Piraku Enok kresa carogean kanu tanpa daksa. Poho di kaera karagab si Enok nyuuh kana harigu beureuhna nyegruk mahekeun cipanon. Geuning Kang Ujang sasauran kitu. Cenah sanggeus rada leler. Si Ujang ngarahuh heula. Bilih Enok kaduhung di akhir engke tunggara panginten. Akang angot mangan ati. Tong ngalelewang anjeun atuh bida aya matakna kana panyawat. Anggur sing cengeng palai damang. Piraku atuh abdi tega. Pan kieu teh moal lepat alatan sasarengan-sareng abdi. Sing ageng mana? Bida aya kapalai mundu tong asa-asa. Ke dinten Ahad abdi ka dieu deui. Ulah teuing. Manasina lalakon caket lembur ka dieu teh. Dungakeun wae ti katebihan. Cenah bari ngusapan sirah nu nyuuh dina hariguna. Hatena mimiti leuleus deui. Piwuruk mantri rumah sakit teh nancep deui dina ingetanana. Geus kitu mah galecok ngawangkong namplokeun katineung bari ngaguar oleh-oleh ti lembur. Tadi mah kapopohokeun. Cak beredui kadi heula dongeng Sunda anu judulna Dina Kalangkang Panjara bagian kedua karya Ahmad Bakri.
Insyaallah urang baris tepang dina lalakon anu sami bagian katilu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Darmi Harja pamit, permios.